Duh aing bersihan kebon kat meni loba-loba teuing tagen anjing lu aki aing deui. Duh mana bersihan lain dia kok bulu. Oh nya berita aing nu kemplognya cenah aing mau aduh anjing si Adi deui ngaranna si Pani oh kamari teh aya nu ieu nu murag duit di jalan agok dulu teh kitu lah bari bersihan kebon. Nih itu si komeng kemana di kan kos wae Anjing si Baden kabeneran kebijakan aya duit murag anu cenah aing mau Ning itu si komeng juga orek ngajak libut wae banget teh juga heueuh we Dun kamari si aya nu ngeprog maneh apal teu cenah aing mau aing murag duit sia barang teh si Adi beungeut na teh si anjing kos mana naon anjing si ngajak ribut wae hayu anjing urang coklat duit kabur ku batir hayu yo lompat itu baru udah arek mana arek ngariung teh Wak urang mah lumayan nyokot besek woi mil woi mas turun mas naon kak naon teh apa teh aya nu murag duit di ditu yuk kau bere kamari katonyokan kumaneh yuk nih kemananya urang mencari wah maneh mas kadinya maneh di tengah aing di belah dia kurusuk aing kadinya mah ya bae we lah sia ieu si modar duh di mananya murag nih mun papanis aing deui teh kudu jeung kopi deui lumayan tambah kemana ngararagna tawa geus komeng euy anjing bahaya atuh ieu mah euy bisa dibalikeun kana kopi jeung rokok euy duh aing mun manggih budak dua mah di barere teuing ku sorangan we nu 20.000 teh lumayan seubeuh ka mana duitna oh eta meureun hejo duh dicokot eta aya ngobrol heula ning eta budak nu dua lamun aing meunang mal bere anjing ku aing kumahanya anjing mandi dia kah dia gembrong ang kuring duit baru deh tanyakeun bae si Badrun Dun mana geus kepangican duitna encan ulah katangan ka belah ditu itu naon hejo ini loba euy loba bagi dua we urang bagi dua yuk tah mana aing sakieu dan ieu anjing kumahanya 20.000 10 ewangan si Dimas kumahanya lah baiklah antepkeun we si Dimas mah iya jelema ge antepkeun we lain besek ieu ya teh aya orang balik yuk tinggalkeun si Dimas mah anjing daripada katanyokan deui di sini pae nih ada duit 20.000 mana hanya kali dicokot bening mana sial kamari katanyokan ayeuna mah duit 20.000 goblok mah urang teangan balik we kabur aya si Dimas yuk geus kepanggihun ya balik we ka imah beulikeun eudeut jeung rokok jeung kopi nih itu juga si Badrun jeung si Komeng sampeurkeun tinggal aya si Dimas kumahanya tapkeun ya teu kapanggih woi kemana woi tong kabur iya sia naon ka dieu sia naon ka dieu mana mang duitna 20.000 henteu si anjing teu ku aing tanyok deui si anjing ye kalau juga neng tanyokan we ka sekar kamari deui hayu lah woi Dimas hayang duitmu hayang ya ka dieu gerak ya nih aing sareng aing menang duit ka bicara nu kan dasar udah karablog